Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung Si Emed teu kira-kira bae waseunana datang ka ngagurubug. Korejat hudang tuluy kaluar bari guguk. Sirahna tidak lalagor kana kas. Si bedul kurang ajar anjing teh. Maka pas dingon aing sia ngarerewas. Cek si Emed bari gancang nyokot batu. Batu balai nu gedena sagede tuur. Tuluy anjing teh dibaledog satakerna. Dasar si Emed keur apes. Batu pamaledog teh lain kena ka anjing, tapi kena kana kaca toko bong bae. Mending ngagebro pisan. Batuna terus ngagulutuk ka jero toko sarta kena kana barang-barang bangsa poslen. Datang ka pareupeus kabeh. Mangkaning eta teh barang marahal kabeh. Sajongjongan mah si Emed ngahuleng bari awakna ngadaregdeg. Hatena ngageleter tina pohara waseunana. Tekung sililat torojo nu boga tokona kaluar. Barang nempo kaca tokona gorowong, tapak maledog sarta loba barang nu pareupeus geus lain di kieuna bae ngambekna. Atuh karawak bae si Emed dicarak bari digeweung-geweungkeun sarta ngomong dicarekan. Kurang ajar ya budak. Bangsat maling. Ampun tuan, lain bangsat kuring mah tuan. Cek si Emed bari lewa-lewe ceurik ngomong na ngadaregdeg. Wah kurang ajar sia. Maling sia. Nah kaca dipicakeun bangsat. Lain dihajat tuan. Lain dihajat tuan. Cek si Emed bari ceurik. Kuring marek maledog anjing. Wah bohong sia. Cek urang bong bae teh. Nah sia puting-puting adi dieu bangsat. Sanggeus ngomong kitu tuluy nu boga toko teh nelpon ka polisi ngebejakeun yen tokona kabongkaran sarta bangsatna geus kacerak. Tah dugi ka dinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Heuleut sawatara jongjongan jol polisi datang. Duaan tumpak motor. Nyaeta polisi agen jeung polisi upas. Mana bangsatna tuan? Cek polisi. Ini dia bikin pecah kaca toko. Lihat itu di muka. Cek nu boga toko bari nunjuk kana kaca nu geus gorowong tapak pamaledog teh. Ku polisi tuluy diilikan sarta batu pamaledogna dirawatan keur barang bukti. Mane sorangan anu mau pesir kaca teh? Teu mau batur. Cek polisi ka si Emed. Sumuhun juragan. Cek si Emed bari sorana pegat-pegat. Tapi sanes dihaja. Da abdi marek maledog anjing. Bet kena kaca toko. Baru karek maledog anjing. Cek polisi agen. Nah dikira aing bakal percaya kana omongan sia delo. Nah jangan ukal ekologi moal dipercaya. Sebab lain sakali dua kali bae kejadian aya toko nu dibongkar kacana teh. Tapi mindang delo mindang. Mungkin aya sia bangsatna. Ayeuna kakara katangkep pek sia geura. Hai upas geura bangkol ieu bangsa teh asupkeun ka pangberokan. Mitra kaum dangu. Leungeun si Emed jepret di bangkol. Geus kitu tuluy ditumpakeun kana motor, dius dibawa ke kantor polisi. Sadatang-datangna geblus diasupkeun ka pangberokan. Jepret dikunci. Mitra kaum dangu. Dina waktu dipariksa si Emed teu daekeun wakca, teu daekeun balaka.
nerangkeun ti mana asal usul jeung anak saha-sahana da sieun kaboker dosana. Kulantaran kitu sanajan manehna banget mungkir yen teu boga tekad maling sarta ampun-ampunan bari ceurik balilihan, tapi kusabab katindih ku kari-kari kalawan aya buktina nyaeta geus meupeskeun kaca ku batu sagede tuur, jadi teu bisa ingkar tina hukuman. Ayeuna si Emed baris dihukum nyaeta diangkeun ka pangbuyan barudak nu aya di Samarang. Upama manehna geus umur 18 tahun kakarak menang kaluar ti bui balik deui ka Bandung. Ku panaksiran pangadilan umur si Emed harita kira-kira 13 tahun, jadi pilih laeun di bui 5 tahun. Barang si Emed ngadengi putusan pengadilan yen baris dikasamarangkeun geus taya papadana bae ngarumpuyukna, awakna nahnai taya tangan pangawasa. Cerikna oge datang ka tesoraan bawa ningku peuyeeh urut cerik sapeuting gawenangan sasambat kanu jadi indung. Aduh ma bat kieu geuning rasana dari bengal basangkal teh. Ayeuna kuring tang tuingkah ti Bandung moal bisa papanggih deui jeung emak. Duh emak kaduhung kuring kaduhung sagede gunung, cek si Emed cerik balilihan. Mitra kaum dangu, sanggeus sunduk kana waktuna tuluy si Emed diiangkeun ka Samarang. Tapi samemeh neruskeun lalakon si Emed, ayeuna urang nyalang heula nyaritakeun hal pangbuyan barudak. Demi pangbuyan barudak teh disebutna Opvoeding Gesteh, hartina tempat ngajar, tapi ku jalma rea masuk dipondokeun bae nyaeta gestih. Bahasa Belanda da dongeng ieu teh di zaman Belanda, di zaman penjajahan. Anu artina barudak nu jarahat. Penjara anak-anak lamun zaman urang ayeuna mah. Nu geus teu bisa diwarah ku kolotna. Lamun cek bahasa Padedi Mulyadi teh mah dibawa ka barak model gitu mitra. Upama katanggap ku polisi kudu bae diasupkeun ka gestih. Didinya barudak nu jarahat teh lain dihukum kawas di pangbuyan kolot, tapi ieu mah diomean kalakuanana. Dibere rupa-rupa pangajaran nu mangpaat seperti diajar maca, diajar nulis, diajar ngitung, malah diajar ngadongeng sagala, diajar tembang, diajar nabeuh musik jeung saliana. Jabat si eta diajar oge kana rupa-rupa patukangan, seperti diajar ngebas, tukang kai, mandai, nyieun sapatu, ngaput pakaian, diajar ngebonjeng rea-rea deui naon ku hanteu. Hal miara awak atawa kasehatan oge diperlukeun nyaeta diajar baris jeung gimnastik atawa senam. Lamun diantara eta budak hukumanana teh aya nu geus boga pangabisa, upama bae geus bisa mandai sarta kalakuanana hade, ku direkturna sok didoja, dititah gawe di piluaran seperti kuli di bengkel kahar, di bengkel tempat tidur, atawa di mana bae nu katimbang pihadeun. Ari bebeunanganana kuli sok dirawatan ku direkturna, dikumpulkeun. Engke di akhir upama kaluar ti gestih eta duit bebeunangan kuli teh dibikeun. Pirang-pirang barudak nu asalna jahat jeung ngedul sakeluarna ti Opvoeding Gesteh sok tuluy jadi jalma bager tur boga pangabisa pikeun neangan kahirupan. Hal kalakuan si Emed atawa lalakona di jalan ti Pasundan ka Semarang teu dicaritakeun dina ieu dongeng. Tapi sanajan kitu,
nu ngadarungukeun tangtu ka judi kumaha pirasaeunana pinalangsaeunana jeung pisidiheunana jalma nu diiyangkeun ti lembur sorangan ka tempat anu jauh. Mitra kaum dangu kacaritakeun ayeuna si Emed geus aya di jero geus teh sarta dicampurkeun jeung barudak hukuman nu rea. Menang sawatara minggu bae mah si Emed kacida matak karunyana tina sagala tumamu kawas hayam panyambungan. Katurug-turug ku barudak nu rea mindeng pisan pada ngaheureuyan jeung pada ngaganggu. Mun keur lempang sok pada maledogan, mun keur cicing sok pada narekean, nepi ka mindeng ceurik bari lihan. Ari rek ngalawan teu wani da puguh nu ngaganggu teh lain saurang duaan bae. Tapi aya puluhna kawasna geus jadi kabiasaan, mun aya budak hukuman nu anyar sok pada ngaganggu. Dina hiji poe si Emed jeung sawatara budak hukuman nu sejen kagiliran ngoyos kebon cabe di mandoran ku hiji mandor bangsa Ambon. Eta mandor teh pohara pikasieunana ku sakabeh barudak hukuman mah lantaran kacida bengisna. Upama ka tembong aya budak nu luhad lehed digawena kurang saregep geus tangtu awakna ditibanan pangrangket. Kusabab eta sanajan budak sakumaha bengalna kumandor eta mah saurang ngadak-ngadak pehem tara aya hojah bengalna ngadak-ngadak leungit. Si Emed sanajan di lemburna kasup budak pangedul-ngedulna kana digawe. Tapi hari tamah kapaksa ngagetol-getol maneh. Da sieunun dipersen maksud teh punten. Sieun dipersen rangket ku mandor bengis teh. Leungeuna geus maleledog baritu balas ngulangkeun pacul jeung balas ngored. Beungeutna megar balas kapoe sabot si Emed keur ngoksrek ngored. Dina hiji waktu ujug-ujug peletak bae aya nu maledog ku cabe beunang mekprekan manikeun pisan kana panonna. Hiu ceprot. Aduh cek si Emed bari tuluy nutupan panonna ku leungeun sarta terus gigisik. Kenapa? Cek mandor bari nyamperkeun ka si Emed. Kusabab si Emed can ngartieun kana basa Malayu. Manehna teu buru-buru ngajawab, jongjon bae aduh-aduhan bari ceurik jeung ngagisik panonna. Kenapa menangis? Cek mandor. Aduh perih, cek si Emed. Gila anak ini menangis tidak karuan. Aduh perih, panonna anu maledog ku cabe. Aduh, apa capek? Cek mandor bari melotot. Kalau makan tidak capek ya, kerja memang capek. Barudak nurea ngadenge mandor ngambek teh meniting cari kiki kesaleserian. Kawas atoh hari nenjo diambek teh karasa dosana teh. Kawas atoh hari nenjo nu diambek teh karana dosa teh. Kusabab diseungseurikeun eta mandor beuki tambah ngambekna tuluy ngomong deui. Hayo setan, kerja semua jangan tertawa. Ngomongna kitu teh eta mandor bari ngulang-ngulang iteu koena. Barudak nu rea tuluy digarawe deui bari nahan piseurieun. Ayo kerja, jangan nangis saja. Ayo kerja. Cek mandor ka si Emed bari habak neungeul kana bujurna. Hiu ceprot. Aduh. Si Emed ngoceak tuluy nyokot deui koredna.
tos rek ngored bari teureun-eureun gigisi ku leungeun kenca. Oh, lamun sagedung aing nyahoan, lamun emak nyahoan tada teuing batireunana. Cek si Emed bari sagruk cerik balilihan, bari digawe. Mitra kaum dangu, pukul 12.30 poe lonceng geus di kalenongkeun. Mere tanda yen barudak nu di negara we kudu karumpul disalos-elosna bari dirangsom. Samemeh indit kalos barudak teh dibariskeun heula ku mandorna sarta dipariksa dirah-rahan heula kantong bajuna. Bisi aya nu barang bawa babakuna, bisi aya nu mawa pakarang atawa naon bae nu matak nyilakakeun. Lamun kapanggih aya nu ngantongan bangsa barang seukeut atawa batu geus tangtu meunang saterapan berat. Sabab nu kitu geus tangtu boga tekad rek nganiaya atawa ngahianat baturna. Sanggeus kabeh dipariksa sarta taya nu kapanggih barang bawa, kakaraksina terus kalos paranti dahar tuluy daladaharan. Demi si Emed sajeroning dadaharan teh teureun-eureun ceurik bari gigisi sabab panonna periheun keneh. Hadena bae diantara barudak hukuman teh aya saurang nu karunyaeun ka si Emed sarta kabeneran bisaeun basa Sunda. Sabab geus tila ngumbara di Cimahi cenah. Tah aya urang Cimahi di dieu. Ari ngaranna si Joko. Umurna kira-kira 15 tahun. Anak soldadu pangsiunan. Sajeroning dadaharan teh si Joko nganeuteup bae ka si Emed sarta tuluy nanya. Kunaon si laing teh make ceurik euy Med? Panon dewek peurih. Tadi aya nu mae doku cabe beunang mek prekan. Cek si Emed. Nah, atuh teh dibejakeun ka mandor. Saha nu maledogna? Teu nyaho saha nu maledogna mah. Ari bebejak ka mandor bet kalah ngambek malah dewek ditambahan ditenggol ku itek. Yah, hanjakal tadi dewek teu barang digawe di kebon cabe euy. Lain nah geus dikumbah eta panon si laing teh. Tacan daweuh cai. Katuh, tungguan. Dewek rek manyokotkeun cai. Cek si Joko bari lempang. Heuleut sawatara menit si Joko geus datang deui bari mawa cai herang sagelas. Aya caina Med. Pek geura kumbah eta panon si laing. Ulangan digisik bae bisi katutuluy nyeri panon. Si Emed tuluy kaluar ti los rek ngumbah panonna. Sanggeus bersih sarta geus tepati beriheun tuluy kalos deui. Lain kitu Med, cek si Joko. Nah maling naon nu matak si laing dihukum teh? Oh dewek mah teu maling teu naon, cek si Emed bari merengut. Nah make nyebut teu maling teu naon? Cek si Joko bangun heran. Mustahil deuleu ari teu boga dosa mah dikirimkeun ka dieu. Yang deui di dieu mah teu kudu era-era ngaku kana dosa sorangan. Da teu aneh. Sabab kabeh oge sakur nu aya di dieu mah budak jarahat hungkul. Dewek sorangan asalna budak jahat nu pangjahat-jahatna. Sugan di wewengkon Cimahi mah. Di Cimahi eueuh dua nu ngaran si Joko mah. Nu pang dipikarisina ku sakabeh barudak sarta selawasna dikakalakeun ku kolot-kolot. Oh. Nah kumaha kitu kajahatan si laing teh? Cek si Emed bari neuteup kana beungeut si Joko. Moal waka didongengkeun mun si laing tacan ngawakcakeun dosa si laing sorangan mah ka dewek. Ih, ari dosa teh mah aya tapi lain dosa maling. Hah? Lain dosa maling. Tah geuning. Cek si Joko bari seuri. Cing naon dosa si laing teh? Tanyana.
atuh barabat ku si Emed dicaritakeun yen manehna pangna nepi ka meunang hukuman teh asalna basangkal kanu jadi kolot, babakuna goreng kanu jadi indung, sarta geus nganiaya baturna datang ka cilaka. Tidinya tuluy kabur ka dayeuh. Di dayeuh disangka ngabongkar toko bongbay, terus ditangkap. Nepi ka dihukum dikagestihkeun. Karate kitu lantaranana, cek si Joko sanggeus si Emed tamat nyaritakeun lalampahanana. Jadi anak kitu teh lapisan euy. Yen sakur nu boga dosa najan teu nembrak, awal akhir bari semeunang hukuman. Dewek mah komo. Komo teh kumaha Joko? Leuwih ti selaing dosa teh. Kumaha dosa maneh teh? Geurang ke penting urang dongengkeun. Cek si Joko kalayan daria. Mitra kaum dangu, geus biasa pisan saban-saban sore sabada daladaharan barudak hukuman teh sok ting rariung di los tutupan sarta rupa-rupa polahna. Aya nu ngawangkong, nu heureuy, nu tetembangan, nu nyuling, nu ngapalkeun dodoaan jeung rea-rea deui. Sakaresepna ari si Emed jeung si Joko dari yukna rada misah ti baturna nu rea sarta pasemona teu berag gawas nu sejen. Komo si Emed mah panguyungna, Emed cek si Joko, sanyana dosa si laing mah teu pira euy, eueuh sajuruan dosa dewek. Tapi nyaeta ari dosa mah gede leutik oge moal leungit ku dipungkir, moal eueuh ku disumputkeun, dabongan geus dilampahan ngan kari kaduhungna. Ya, waktu dewek rek diiangkeun ka dieu, dewek teh mah diampun-ampunan ka bapa dewek jeung ka polisi sarta jangdi yan moal deui-deui ngalampahkeun kajahatan. Tapi taya pedahna euy. Oh, nah naon dosa si laing teh? Cik pek dongengkeun. Kieu geura, cek si Joko. Sanggeus bapa dewek eureun tina kompeni sarta menang pangsiun, indung dewek tuluy muka warung Cikopi di Cimahi. Teu wudu oge maju warungna teh. Unggal poe tara kurang nu barang beuli. Komo ari dina malam minggu mah loba soldadu sobat bapak ngaradon ngopi. Ngan hanjakal pisan eta soldadu teh lain ngan ngaradon ngopi bae, tapi sok terus ngaradon main, babakuna mah main domino euy. Tah, bapa dewek atuhun pisan di adonan main ku sobat-sobat nate. Sabab ngarah sewaan tempat disebutna tong hari dewek mimiti nama teu bisa jeung teresepna jono malaen teh, tapi bubuhan nampe sarta sok rajin ngawaskeun nya ila-ila mah jadi ngarti euy. Sanggeus ngarti jadi bisa, tungtungna jadi resep, sanggeus resep nya nepi ka pogotna. Oh, terus kumaha? Tah, sanggeus dewek pogot kana main, nya tuluy jadi budak jahat. Mimiti nama nu dipake tumpangan main teh teu pira ngan ukur siki kayu api. Lila-lila naik kana tumpangan duit.
Tisa pesere naik nepi ka saketipan. Tungtungna meakeun perak-perak. Perbawana main. Lamun eleh matak panas hate jeung pusing. Sarta sok ngadak-ngadak wani pulang paling. Babakuna maling duit kolot atau maling barang-barang nu beunang digadekeun. Lamun di imah kolot geus taya palingeun nya sok tuluy nyayab ka imah tetangga eta teh. Oh. Terus kumaha Joko? Tadina hiji poe dewek main domino jeung barudak tetangga. Heeh. Tumpangan duit. Tempatna di Kebon Awi. Da ngarah teu di bubur aku kolot-kolot. Nya. Terus Harita dewek mawa pawit teh rada gede oge euy. Aya kana saringgitna. uluh. Terus Demi eta pawit nya eta lada ngagadekeun iket. Ari iketna beunang maling ti paman dewek. Dasar harita dewek geus gede teuing dosa. kumaha? Main domino teh eleh. Elehnya? Eleh kulantaran hayang nyusul pawit dewek nepi ka ngajalankeun licik. Kumaha licikna teh? Kitu wae tapi kaburu kanyahoan ku musuh dewek euy. Atuh teu kira-kira bae musuh teh ngambekna. Datang ka wani nampiling ka dewek teh. Uluh ditampilinnya. Ditampiling dicabok. Ari dewek da puguh jelema keur kabung bulengan. Keur meleh duit. Oh. Katurug-turug aya nu nyabok. Atuh tanda parah deui tuluy bae ku dewek teh. Dilawan. Kumaha dilawanna? Dewek nyabut peso rek ngamuk ka musuh-musuh dewek teh. Atuh buriak bae musuh-musuh teh lalumpatan. Beuting jardit minta tulung. Geus kitu kumaha? Barang dewek keur ngababeurik musuh bari ngamang-ngamang peso teu kanyahoan ti mana jolna euy. Ujug-ujug karawak bae leungeun dewek aya nu nyadak ti tukang. Ana diliuk mana horeng upas nu nyadak teh. Uluh. Ate wakatunya? Lah pokona mah gancangna tuluy dewek tadi bangkol sarta terus diseret ka kawadanaan. Barang datang ke kawadanaan dewek pohara bae ngagebegna. Kunaon kitu? Reh di dinya geus nyampak paman dewek keur lapor yen kapalingan iket cenah. Tah geuningan cenah beunang umat teh. Cek paman dewek bari nunjuk-nunjuk ka dewek. Bangsat sia kari-kari sia kamari ulin di buruan aing cenah. Ikat aing nu keur depoe eueuh dikamanakeun ku sia. Digadekeun ieu suratna oge dina kantong cek dewek bari ceurik. Surat gadena ku juragan wadana tuluy dirawatan baris dijieun bukti cenah. Ari dewek sanggeus diperiksa sarta diperbal tuluy diasupkeun ka buwi euy. Heuleut sawatara poe di jero buwi dewek dipariksa deui sarta tuluy diputus yen kudu dikasamarangkeun. Oh, kitu. Tah, sakitu kajahatan dewek teh. Cek si Joko panjang lebar ngadongengkeun lalakonana ka si Emed. Ari ayeuna kumaha kalakuan si Laing? Tanya si Emed. Ayeuna mah satungtung dewek hirup macadu kana daek kalampahkeun jahat teh. Sabab geus karasa euy, jabat tilara teh jeung wirang deui. Cek si Joko kalayan daria. Mitra kaum dangu. Sanggeus 3 tahun si Emed ngalakonan hukuman. Kalakuanana geus robah sama sekali. Nu asal sakitu basangkalna jeung ngedulna meakeun batur teh ayeuna mah jadi budak bager. Singer jeung suhud kana segala pagawean. Awakna jadi seseg besekel, leungeunna parigel tanda gede tanaga. Teu kawas barang mimiti datang nya hengker nya lemer.
Babaturanana ayeuna mah geus tara aya anu daekeun ngaheureyan atawa ngaganggu da sieun jeung ongkos sok dipanglawankeun ku sobatna nyaeta si Joko teh. Di luhur geus dicaritakeun yen barudak hukuman teh kabeh pada dipalajar kana rupa-rupa patukangan nurutkeun satopekna. Demi si Emed topekna teh sarua pisan jeung si Joko nyaeta resep kana pagawean besi atawa mandai. Kawasna nu matak jadi sobat dalit oge kulantaran sakaresep pacabakan jeung dumeh pada asal ti tanah Sunda. Eta pagawean mandai teh enya pagawean berat, matak capek, matak ngesang. Tapi ari cek si Emed jeung si Joko mah memang aya pikaresepeunana. Naon pikaresepeunana teh? Eta cenah waktu keur meupehan besi asa beunang meulem rupana beureum burahay. Maksud teh waktu keur meupehan besi asak beunang meulem rupana beureum burahay. Ana dipeupeut teh ting buri nyai maretel kawas bentang ragrag. Ari meupeuna bari ngareundeuk sarta dilagukeun kawas tatalu. Dok dak dak dek dok ning neng tah dina keur kitu estu nikmat cenah. Majar teh najan pagawean hese oge teu karasa capek. Kutina teman wakalna kana eta pagawean sanajan mayana kakarak 3 tahun oge pangabisana geus tembong. Barang jieun naon bae nu disebut tina besi mah tur bubuatanana hade tara aya barang gagal. Meh pakan bubuatan si Joko nu geus mang tahun-tahun diajarna kana besi. Ku kituna mandor-mandorna kacidanyaheunana ka si Emed teh. Komo tuan direktur mah nepi ka mindeng mersen sagala. Aya mersen kadaharan, aya serutu malah sakapeung masuk mersen duit. Si Joko oge ari pagaweanana mah dipuji. Ngan hanja kalakuanna tetep kasar keneh. Nyaeta boga adat barangasan sok mindeng gelut jeung teteunggel ka batur. Tapi kitu soteh babakuna kabarudak nu barengal pisan. Da geuning ari ka si Emed mah henteu. Ayeuna si Joko umurna geus jejeg 18 tahun. Jadi tereh dikaluarkeun ti gestik teh. Kocapkeun dina hiji waktu sabada digawe si Joko disaur ku tuan direktur kudu ngadeheus ka kantorna. Mimitina mah manehna pohara waseunana sieun aya kumaha onam nu matak teungeunah. Samemeh indit ka kantor tuan direktur manehna ngomong kieu ka si Emed. Be Med, buah-buah dewek menang saterapan yo. Nah gitu cek si Emed bari semu reuwas. Ayeuna dewek disaur ku tuan direktur euy, kudu ka kantor. Oh, nah pasal naonnya? Teu nyaho teuing atuh. Da minggu-minggu ieu mah rarasan dewek teu boga dosa. Oh, buah perkara nampilingan si Umar teh gitu. Basa minggu tukang. Is kapan harita mah dewek teh teu diengkekeun deui tuluy bae disetrap sapoe sapeuting teu meunang kejo-kejo acan. Jadi ayeuna mah geus teu boga hutang. Oh, naon atunya? Cek si Emed bari neuteup kana beungeut si Joko. Awas milu mangreuwaskeun. Cing buru-buru be atuh indit deuheusan. Hah? Heuh indit deuheusan. Dewek engke bejaan bubukananya. Digitukeun si Joko leos indit kagancangan ka kantor direktur.
Heuleut sabatara jongjongan geus datang deui si Joko teh. Tuluy nyamperkeun ka si Emed bari paromana semu bunga anu taya hinggana. Aya naon euy? Cek si Emed. Umur dewek geus 18 tahun. Cek si Joko bari seuri. Ari geus kitu kumaha? Geus kitu dewek kudu kaluar ti geus teh. Menang balik ka lembur dewek kalawan di ongkosan jeung di bahanan duit rea deui. Tuh, tenjo. Omong si Joko bari nembongkeun uang kertas 2 lembar. Sajongjongan mah si Emed olhok bae. Panonna sakapeung neuteup kana beungeut si Joko. Sakapeung nenjo kana uang kertas nu 2 lembar teh. Duit naon eta teh euy? Ih, sapan duit persenan digawe sajara 4 tahun ieu teh. Oh. Untung atuh si laing mah tara papanggih jeung indung bapa. Omong si Emed bari ngalimba. Ngan dewek nu bari sedih teh meureun nya leungiteun sobat. Mun aya nu ngaheurian teh mah moal aya nu mang meunangkeun deui meureun. Nya euy dewek oge sedih rek ninggalkeun si laing teh. Tapi dalah dikumaha jeung ongkoh dewek teh geus pawarosona kakolot-kolot. Heueuh. Ayeuna mangan kari urang silih doakeun be atuh meureun nya. Omong si Emed bari marabai Cipanon. Pukul sabaraha isukan si laing rek indi teh? Tanya si Emed ka Joko. Subuh-subuh muru kareta pukul 5. Loh, teu teuing bungah mun urang bareng kaluar 3 setengahnya. Omong si Emed bari tungkul. Heeh, hanjakal. Cek si Joko bari neuteup ka si Emed. Tapi si laing wani. Wani naon? Keun ke penting urang badami. Omong si Joko rada ngaharewos. Ayeuna mah si laing cicing-cicing bae heula sing sabar. Ulah rea omong. Bisi kadenge ku babaturan. Cek si Joko. Kalayan Daria teuing naon rek dibadamikeunana. Mitra kaum dangu. Dina wanci tengah peuting waktu babaturan geus harees tibra. Si Joko ngaharewos ka si Emed. Med, si laing wani minggat di dieu. Hah, naon? Minggat? Minggat ka mana? Minggat ka Bandung. Hah? Minggat ka Bandung bareng jeung dewek. Wani teu? Aduh. Kumaha pibasaeunana minggat di dieu? Saperkara hese kaluarna, kadua jigana diunggal lawang. Loba panjaga euy. Katilu najan dibisana keluar oge moal bisa nepi ka Bandung moal. Da teu boga ongkos keur kana kareta api. Omong si Emed. Is eta mah kabeh oge gampang. Dapun si laing ben niat sarta wani. Wani teu? Heuh, wani henteu. Sakumaha niatna oge sakumaha wanina oge dewek mah narah euy. Moal bisa kana minggat teh. Teuntupan. Teuntupan. Si bodoh. Omong si Joko semu nu manghandeulkeun. Ya, lamun si laing niat sarta gilig mah kana minggat entong salempang. Dewek tangtu bisa nyalametkeun ka si laing. Da kumaha? Kumaha carana? Tadi dewek kasarita ka tuan direktur. Yen pinditeun ka stasiun teh pukul 4:30 subuh. Ari kitu? Kumaha? Samak jeung anggal katut gugulingna nu dewek geus disuhunkeun ka tuan direktur. Terus kumaha? Sarta kabenteran dibikeun. Jadi engke subuh dewek kaluar ti dieu teh bari manggul gulungan samak jeung anggal katut guguling. Ari geus kitu kumaha? Tanya si Emed, can ngartieun. Mane mah ari ku bodoh-bodoh teh. Yo,
Anggal jeung guguligna ku dewek rek dipindahkeun kanggon si laing. Ari si laing rek digulung ku samak. Digulung ku samak. Nya, digulung ku samak. Tuluy engke ku dewek dipanggul ka stasiun. Perkara kacisna kumaha? Hah? Karcisna. Alah, perkara kacisna mahantong salempang. Tapi kumaha mun kanyawan komandor nu nganterkeun si laing ka stasiun beuh, meureun dewek cilaka. Malah si laing oge tangtu menang hukuman. Tungguna si laing moal menang tareh-tareh balik ka lembur. Bisa-bisa dihukum pancung dipaehan urang di dor. Ah, leutik pucus si laing mah. Omong si Joko semu gregeteun. Heug atuh euy, ari kira-kira baris pisalameteun mah kuring masih dibedil euy. Moal tenang we dewek. Wani henteu. Ya geus dewek nurut. Mangsa bodo si laing bae asal salamet. Mitra kaum dangu. Sajerone ngomong gitu teh si Eme dina hatena mah pohara risieunana. Sok inggis gagal, inggis kanyahoan. Mending lamun dibawa deui ka pangbuyan, kumaha lamun dibedil. Beuh, lamun sakanyahoan teges moal bisa ingkar tina hukuman. Makanya hukumanna hukuman rangket salawe kali. Buah-buah meureun aing teh dibedil. Cek si Eme dina hatena. Ah, tapi kumaha behna we lah. Cek kemanehna deui. Waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.